Jadi guys, ini sudah matang. Ciri-cirinya gimana, Teh? Ditarik itu terus sudah nih. Oh, Mantap. sudah jadi nasi, guys. Nasi lemeng. Sunda punya. Madep-madep mantap. Jadi lur sebenarnya potensi di urang teh loba nyatanya. Motivasi ke budak-budak nera ulah era cicing di kampung loba potensi anu teu tergali sok kembangkeun meunah utama nama ulah poho ka purwadaksi sing bisa ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Memang zaman sekarang maju tapi ulah poho ka